Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keciri layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keciri maksakeun teh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Ku kodo jeung qadar Allah, ku takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup kumpul tempat kaluluputan tanggal tempat kalulupatan sakapun janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha pangampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma-jalma nu carilaka. Para asatid-asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligo hormatan simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur pun lanceuk pakades oge pakadus RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu mibah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Nyatana ibu datang ka dieu terek pangaosan. Lamun tukang dagang hek ditanya kunaon make jeung dagang, pasti jawabanana neangan untung. Lamun tukang tani jalan kaibunan kapanasan hek ditanya kunaon bet daek wae tani, pasti neangan hasil. Tah ari ibu nahan tunuh nahan ripuh nahan tiris datang ka dieu rek pangaosan neangan naon. Oh bisa neangan pincu. Neangan naon sebenarnya ari ibu. Neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustaz nu deukeut tugasna ilmu teh al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan ari urang geus kaoncoran acan ku ilmu urang, jawabanana acan. Mana bukti da kabeh ge apal ilmu tahajud, tapi geuning unggal puting mah lolor. Kabeh ge nyaho ilmu sedekah, tapi nahanyeun masjid 2 tahun teu beres. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi naha sok terjadi wae. Kabeh ge apal ilmu teu meunang baeud ka salaki, tapi naha hampir nyakar. Tah berarti ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang teu bisa. Komo simkuring rumasa sakadar sapetang dina nyarita ngamalkeun mah wallahu a'lam. Matak judulna ge ta'awanu alal birri wa taqwa. Ayo urang seliwasiatan dina jalan kealusan dan dina jalan katakwaan sing jadi cukang lantar. Anak penunggaran ilmu 3 tingkatan ilmu. 1 jelema nu karek wawuh, 2 jelema nu geus bisa nyicikeun, 3 ilmu teh jelema nu bisa ngamalkeun. Urang ukur awak urang karena ilmu karek nepi ka mana, bisa jadi karek wawuh. Wawuh kana harta kudu zakat tapi murengket zakatna. Wawuh karena tahajud tapi ngagugu tunuhna. Wawuh karena pengajian kita kewajibanana tapi ustad telat geus datang ku kulununa. Rumah sakeun we datina kicep lagi kicep geuleuh teh. Urang ge apal. Ngarti urang oge. Mata hadirin kaum muslimin, ilmu urang teh di mana tempatna wallahu a'lam. Jelema nu karek wawuh kana ilmu nganggap cai lautan di cai kolomeran dianggap lautan. Cai na kolomeran dianggap lautan, ngebah laleur ge ku meriem. Atuh laleur paeh manehna eueuh. Lamun diibaratkeun mah nu karek wawuh teh ibarat kades karek saminggu cicing di jero kades. Cicing di kantor, daekna, sumangatna, getolna. Nah, katilu tahun parek ketetet meotan. Da karek wawuh. Ibarat ibu anyar rumah tangga karek wawuh moal aya nu pangkasepna ibati salaki abdi
moal aya nu pangsabarna salaki abdi karek wabuh dahar teu mikir teu mitoha pamajikan gelis keneh di keuman pan ku koneng gede tungguan 3 tahun 4 tahun 5 tahun sesebred sesentrak hohoak uluh lamun salaki teu usaha nguteuk atuh sia teh di mana tanu baheula jadi ieu teh karek wabuh matak jelema nu karek wabuh kana ilmu hampura karek bisa sacongobu oge juga dinyalahkeun batur ngarasa diri panghebatna ngarasa diri pang benerna ngarasa diri pang nyakna padahal lautan telega nyokot lauk oge teu bisa ukur kurakit tapi kudu make useup alus kudu make eupan hade tanaga kudu bener babakalan kudu oke wabuh. 2 tingkatan ilmu teh jelema nu geus bisa nyicikeun kana hatena lamun jelema geus mampu nyicikeun kana hatena maka bakal boga anggapan batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih keren batan urang sehingga tina ilmu bakal katempo sikapna mampu ngajanan batur ngahargaan batur jeung ngahormat batur diri nanti hayang dihargaan diri nanti hayang dihormat diri nanti hayang disanjung tapi diri nuntut tina ilmuna sing bisa ngahargaan batur. Tak iya ge diajar dek ngahargaan ibu nuhun ibu wayah ge bari peuting teu baralik ge nuhun nuhun nah ustad beuki jeung kudu nganuhunkeun ka mustami nuhun da ibu balik mana urang rek ngomong jeung korsi tapi heueuh nya mata kudu nuhun ka batur pahirup asli nuhun ka Pakades marut Pakades teu capek capeun lungseun ripuheun nama ke jeung nuhun nuhun ieu nu hajat boga pangabutuh Pakades datang panu ngaran kades mah pamimpin ngaran pamimpin aya mau ngamuk gajah mata lain rakyat bagianana kope sing ngeurepan ku kades urang baralik ke ibu nah da pamimpin laras Pak daya telamun Pakades tadi balik mah rakyat ge milu dan rakyat dek balik teh era ku Pakades tuh jalma nu karek mampu nyicikeun ilmu bakal nganggap batur lebih alus batan urang boro-boro mah ti kiai boro-boro mah ti ustad budak leutik ge bakal dijadikeun alam pikeun ilmu bandungan ku ibu budak pacakar-cakaran cucut getihan sajam pakaleng-kaleng indungna hampura 7 tahun pabaeun-baeun keneh jadi masalah leutik sok jadi gede lamun disingeurepan ku budak leutik masalah gede bakal leutik lamun disingeurepan ku budak gede pan masalah leutik jadi gede teh lamun urang bobolona da ibu ge pasea jeung salaki teh pira kadar babudak bari budak mah keur ngadu kaleci ibu pan anger baeud keneh budak na geus cageurna ari urang baeud tuluy-tuluy ya 3 tingkatan ilmu teh jelema nu bisa ngamalkeun tah lamun jelema geus bisa ngamalkeun dina ilmu ucapna tekadna lampahna perbuatanana bakal katoong ieu gambaran dina ilmuna sehingga kasaluhureun bakal hormat kasahandapeun bakal nyaah saha nu saluhureun nu umurna luhur tibatan kuring saha ieu bapak-bapak ieu teh saluhureun kuring umurna atuh kuring teh kudu ngahargaan ka bapak jelas naha kuring pinter teorina tapi bapak bisa dina pangalamanana Pakades aya nu leuwih luhur tibatan Pakades kolotna sahebat-hebatna jadi kades saalus-alusna teori kades keukeuh pangalaman mah kudu guguru ka kolot baheula nepi ka mingpin kalayan bener well sikat sapinter-pinterna kuring tetep Pak kudu bisa ngaragangan ka kolot nah kolot boga pangalaman sanajan kolot teu mah santren maca Quran tag-teg tau kadang-kadang mah salat seperti itu tapi urang tong noong tina salahna tapi aya pangalaman hirupna sehingga kuring bisa disakolakeun lantaran ayana kolot kuring mata ladang sakola ajenan kolot lain ladang sakola teh mama mah bodoh sia teh hirup teh nu bodoh mah urang Urumuy hari ibu cepret foto jeung indungna saya memeh ngubah wadah tara si eta ye seuh ngawelet asa palala gablek budak kitu tah sia keneng seserian eta teh rumasa ciwit ku ibu dengikeun ai ustad keur ceramah teh tah dengikeun kudu daek ngubah wadah kumaha ceuk budak dia ngubah ge tara bareto matak lamun ngaran jelema geus bisa ngamalkeun ilmu moal nanya batur bakal nanya urang mun ibu dibaeudan ku tetangga tong ditanya Bu sabab lamun tetangga keur baeud ditanya pasti jawabanna ku sia
kudu kumaha tuh tanya awak urang aya naon na awak urang lebih ke batur baeud ka urang. Oh paingan da urang teh pedit kumet bere hese cap jahe batur aya uleman tara datang teu cara urang mah hayang batur datang meujeuh batur baeud ka urang ternyata penyakit aya di urang. Beda jeung lamun nanyakeun kunaon mane baeud ka urang geuleuh kunaon ngewah kunaon kumaha kitu sia kalakuanna darpa sehat. Tapi tanya awak urang salaki mun pamajikan baeud tong loba ditanya tanya awak urang kunaon pamajikan baeud ka urang toong padaringan beas kosong toong erak eueuh deungeuna toong sangu nepi ka gigih bari eueuhan toong budak bijah toong seseuheun ngaweled toong wadah kumaheun toong WC eueuh sabun-sabun acan lah ketek kana sirah meujeuh pamajikan baeud sampeurkeun ku bapak mah bapak ge sadar mamah baeud ka bapak teh sadar mamah dek baeud teh liuk dengan ragap taya hirup teuneut peh tohos kahanap teu akaran kalhur teu sirungan ti ditu ka dieu ukur momara hampura ngan aya ieu teh duit 2 juta keur mamah ibu keur baeud bere duit langsung ngaleng lain ta tadi nah mah jeung apa ieu tina kecep lagi kecep duit matang tong ditanya pamajikan keur baeud mah anguran tanya awak urang tak ayeuna kuring nanya awak kuring meujeuh ibu dek kesel dek baeud naha kuring telat matak ieu teh kudu nama istighfar heula kabeh da baroga dosa kuring mah geus saja jalan istighfar lagi dosa naon dosa telat ibu teh kudu istighfar dosa naon ngomongkeun urang telat oh henteu euy nu rumasa we nu teh mah bahaya jelema nu bisa ngamalkeun ilmu bakal nganggap diri teh kosong, diri teh lemah, diri teh kurang, matak dihina, dicaci, dimaki, silah.